Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jorela cilung sang Dewi Majuna Raja ngagunakeun pedangna ngarah kana anggota badan lawan. Tapi sang Dewi jadi kageteun oge. Waktu sabetan pedangna ditakis ku senjata suluh garing nang bule. Harita nimbulkeun sora anu ngabelentrang saterusna sang Dewi ngajarigjeug ka dorong bunur ka tukang. Set hiuk hilap hiuk terang. Jarigjeug. Sang Dewi gancang mancukeun tangtunganana. Bari ngatureng hapanapasna di barung jeung ngemuka kaget sabab teu nyangka sacongo buuk nang boleh mibanda kakuatan talaga lapisan tingkat tinggi kabuktian suluh garing bisa dijadikeun senjata pikeun ngapendung nakis pedangna. Kajadian lumangsungna tarung jadi narikana perhatian sababaraha urang warga eta lembur. Narungtutan Juljo daratang maturan Ma Ocoh milu ngabandungan musirkeun perhatian ka tempat lumangsungna tarung. Ma Ocoh kitu di warga anu sejena jadi karageteun ningali kamampuan ilmu silat tang bule budak lalaki mangkat rumaja mampu ngimbangan ilmu silatna sang Dewi alas datar. Bari ngabangun deui pasangan pikeun neruskeun tarungna. Harita sang Dewi nutup seukeut kanang bule betus nyarita. Paingan maneh bano. Bedang, wangkalang, nang bule. Sabab maneh tetela boga kamampuan ilmu silat. Maneh wanita ru ngalawanan aing ngandung harti sakedeung di maneh bakal ngarasakeun akibatna. Eueuh ti ditu na aing make kudu kasoran eles jajaten ku budak kamari sore. Tadah siang bule. Heya. Jorela cilung sang Dewi maju dina rajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Tapi satiap panarajang lawan harita bisa dibendung ku nang bule. Pedang lawan sababaraha kali bantrok jeung senjata suluh garing anu digunakeun ku nang bule. Sat hiuk sabuk gilek hiuk tang. Sat hiuk tang. Bukang. Nang bule teu saukur mampu ngapendung naki satiap panarajang lawan, tapi dina hiji kasepetan anu hade harita nang bule ngasupkeun panarajang leungeun kencana ngahantem kana tak-tak katuhuna sang Dewi. Sat hiuk keuk des. Setan. Kabeunangan aing Sang Dewi ngageronahan ka nyeri bari ngabangkeun ka tukang. Meh bae teu bisa ngajaga kaseimbangan badana, tapi samemeh rubuh harita aya nu ngajrat saterusna newak cangkengna sang Dewi. Sorelat setkep jirim nu anyar datang teh tetela sang dewa alas datar salakina sang Dewi. Bari berhatikeun uji lawan haita sang dewa tus nyarita ditujukeun ka pamajikanana.
nya cek akang ge naon Dewi urang ulah nganggap enteng ka Sinang Bule. Kemampuan ilmu silat kekuatan tenaga lapisanana jelas teu bisa dianggap enteng. Akang ge jadi penasaran asa teu percaya budak lalaki pantaran Sinang Bule geus mampu atawa geus boga kemampuan ilmu silat anu saperti kieu. Sang Dewi ungeuk bari ngajawab. Mun kitu mah urang kudu maju babarengan Kang. Jurus pedang Bramasta anu digunakeun ku urang bakal luwih ampuh Kang. Mun digunakeun secara pasangan. Bet asa piraku urang teu mampu ngukuran Sinang Bule Kang. Ari maju babarengan mah. Caitan Dewi memang bener. Jurus pedang Bramasta bakal luwih ampuh mangsa digunakeun babarengan secara pasangan. Jurus pedang Bramasta kaasup jurus pedang Pinunjul. Asa piraku teu mampu dipake ngukuran Sinang Bule Dewi. Dewa Dewi alas datar pada saya gadiri pikeun neruskeun tarungna. Nang Bule bisa ngarti Dewa Dewi alas datar bakal maju babarengan di neruskeun tarungna. Dina sikap jeung caritan anu masih tetep tenang, harita Nang Bule terus nyarita. Katingalina mah salira duaan bade maju sasarengannya. Padahal mah abdi teu miharep da dugikeun ka aya riributan saperti kieu. Sang dewa musrikeun paneutupna ka Nang Bule terus nyarita. Dewek duaan memang kudu maju babarengan Nang Bule. Ngarah bisa sagancangna merenan si lain. Mun bener si lain embung aya kaributan. Sakuduna ti tadi keneh geus ini tinggalkeun ieu patempatan. Lain kalah ka ngabangkang kana perintah dewek Sinang Bule. Sang Dewi milu nyambungan kana carita anu jai salakina. Benar Nang Bule. Maneh memang banel bedegong wangkalang. Jadi montong kaduhung Sinang Bule. Mun akhirna maneh bakal ngababatang jadi bogang di ieu patempatan. Bisa jadi maneh boga kemampuan ilmu silat anu lumayan hebat. Tapi jurus pedang Bramasta anu bakal digunakeun ku Dewa Dewi alas datar geus moal mere diampun ka maneh Sinang Bule. Nya ari saila duaan keukeuh peuteukeuh kagungan sikap nu saperti kitu mah nyangakeun we abdi mah. Ung abdi ge tangtos we bakal ngabela diri teu nyerah begitu saja. Kitu nate jalaran abdi teh nyaah ka ieu diri. Sang Dewi leuwih ti heula maju narajang bari nyarita. Montong loba ngomong sakurang ajar, tadah sia. Heyya! Jurelat cidung sang Dewi miheulaan maju narajang dituturkeun ku jurelatna sang dewa anu nuturkeun milu marengan kana panarajang nu jadi pamajikan. Nang Bule bisa ngarti ngayunan dua urang lawan sakaligus saperti kitu. Tang tuwe kudu leuwih ngaronjatkeun ilmu pangenteng badana. Sangkan kacepetan gerakna mampu ngimbangan kacepetan panarajang dua urang lawana. Sedengkeun Dewa Dewi alas datar anu narajang ngagunakeun jurus pedang Bramasta mangrupa jurus pedang andalanana jadi kageteun deui we. Sabab Nang Bule sanajan ngayonan dua urang lawan masih tetap mampu ngimbangan dua urang lawan. Cirim Nang Bule jojorelatan teu beda we ti kalangkang kacepetan gerakanana leuwih cepat tibatan dua urang lawana. Sok hilap hiu datang sabetan pedang sang Dewi ngarah kana beuheung lawan. Cerat plos datang tusukan pedang sang dewa ngarah kana dada lawan. Suhiu cerat plos geus sababaraha kali panarajang Dewa Dewi alas datar saukurekeun ka tempat kosong. Sabab nu jai lawan sakolepat geus pindah tempat.
Maocoh jeung sababara urang warga anu nungtutan datang harita jadi pada ngobrolkeun ngeunaan lumangsungna eta kajadian. Pang-pang nama ngarasa kaget ningali kemampuan ilmu silat Nang Bule anu nyata mampu ngimbangan dewa-dewi alas datar. Sapasang jawara kapercayana Ki Puyut wajah datar pupuhu dusun alas datar. Halah nyaan mak asa ngimpi teh barudak. Budak lalaki kasep anu nyarita sopan teh lain geuningan boga kemampuan ilmu silat anu hebat geuningan. Eta cek si sangko-sangko minangka ruruntuk jago. Halah singko sambasnya kumaha kira-kirana bakal unggul eta Nang Bule teh. Ya kalau we perhatikan itu sidang Bule di Tiongkok mah seperti anak remaja laki-laki Shaolin, Shaolin. Ya, we pikir kalau lihat kenyataan seperti itu bisa aja sidang Bule ya akan unggul. Ya, sebab sampai sekarang sekalipun hadapi dua orang lawan, ya, tapi serangan lawan belum ada yang bisa kena sasaran. Ngeplos wae. Ya, wusu si lah, si lah. Tengah arti sangko wusu doang. Tak mungkin si abang mantan jago sebelang punya pendapat lain, abang. Yang kau bilang itu memang betul kok. Memang betul. Aku cukup lama berkecimpung di dunia persilatan, bah. Macam mana pula kau? Tapi baru lihat sekarang ada laki-laki seperti si Nang Bule. Macam mana pula anak seberat itu sudah punya kemampuan ilmu silat yang hebat. Jadi aku bisa pastikan pula si Nang Bule yang akan unggul di pertolongan ini. Kumaha cek si Ece? Memang bener eta kaitan engkau jeung si abang teh dah. Urang ulah ningali Nang Bule teh salukuh budak lalaki dah. Tapi kemampuan ilmu silatnya memang luar biasa dah. Atuh darek bisa disebut hebat kumaha. Budak kene geus mampu ngimbangan dewa-dewi alas datar. Sapasang jawara kepercayaan Ki Buyut wajah datar dah. Tuh. Tingali dewa-dewi ngeureunkeun heula panarajangna. Carapeun sigana mana? Nu keur ngalobro musirkeun perhatianna ka tempat kajadian. Katingali dewa-dewi alas datar ngeureunkeun heula panarajangna. Duanana pada ngatureng hapanapasna. Geus ngarangsek narajang babarengan tapi panarajangna teu mampu ngimbangan kacepatan gerak Nang Bule ngandung harti ilmu pangenteng badan Nang Bule leuwih punjul ti maranehanana. Sedengkeun Nang Bule da puguh geus kalati asak waktu keur dipeuseuh ku tilu urang guruna. Harita bangun anu teu capek. Terus jojo relatan nyingkahan panarajang dua urang lawana. Sang dewa bari merhatikeun kelabah Nang Bule harita ngomong lalaunan. Edan, benar-benar di luar dugaan urang Dewi. Ilmu pangenteng badan si Nang Bule jelas leuwih punjul jebatan urang Dewi. Anu mata panarajang urang can aya anu bisa kena kana anggotan badana. Ieu kenyataan memang di luar dugaan Dewi. Jadi kumaha atuh tindakan urang teh? Kudu kumaha deui Kang? Piraku urang kudu ngeureunkeun tarung mah sacang ngaku kana kaunggulan si Nang Bule. Ya lain kudu kitu Dewi. Ya kudu kumaha atuh Kang? Nganingali kana kanyataan seperti kieu mah. Urang kudu ngagunakeun jurus pedang Dramasa anu leuwih ampuh. Sarta ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Jadi keranan adi urang kudu ngaku kana kaunggulan si Nang Bule mah. Wah itu na Dewi. Wah gerakang mah. Wah cina kamusna gerakang mah. Kira aku urang kudu eleh jajaten ku budak satapak. Urang teruskeun tauna Dewi. Urang gunakeun jurus pedang anu leuwih ampuh dibarengan ku ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tenaga lapisan sapinuhna.
Sang Dewi ngawangun pasangan netep seukeut ka Nang Bule terus nyarita. Hei, Nang Bule, kurang ajar. Bebangaok. Maneh montong waka boga anggapan geus meunang angin sia. Atawa bakal aya di pihak anu unggul. Kandungan sia Dewa Dewi alas datar eueuh ti dituna make jeung kudu eleh jajaten ku budak satapak saperti maneh sia kurang ajar. Ulang teruskeun sia tarungna. Nya ari abdi mah ngiringan we kumaha saira duaan kumaha saena sok sanaos di dieu mandat kemihara pegejeung riributan sagarupa naon untungna. Upami tadi panarajang ti saira duaan teu acan aya nu kena kanasaran muhun wayahna we. Da abdi ge memang kedah ngabela diri manyang. Abdi kedah sadah sumerah. Ayeuna ku aing bakal dibuktikeun Nang Bule. Muhun mangga sok we. Aduh ari tiasa mah sabetan padang aing bakal kena kana sasaran sia. Rasakeun Nang Bule, tada sakurang ajar. Hayya. Jurela culung Sang Dewi miheulaan Majuna Rajang. Disusul ku jurelata Sang Dewa anu marangan kana panarajang anu jadi pamajikan. Ningali dua urang lawanna geus maju dina raja. Harita Nang Bule ngarobah cara talungna. Jadi saukur nyingkahan panarajang wungkul tapi bari ngabedung nakis pilih genti pedang lawan dibarengan ku kacepatan gerak anu leuwih dironjatkeun. Sok hiuk riap, sak hiuk tang. Pedang Dewa Dewi alas datar pada ting keleweng bangsa bantrok jeung senjata suluh garing malah duanana ting jaring jeung kadorong bunuh ka tukang. Hingga kaayaan seperti kitu Nang Bule aya kasempatan pikeun leuwih teu heula ngarupuhkeun Sang Dewi. Sameme Sang Dewi bisa mancukeun tangtunganana. Harita Nang Bule ngalakukeun gerakan anu meh teu bisa katuturkeun ku panenyo lawan. Pedang Sang Dewi leupas tina ceklanana sideungkeun tajongan suku katuhuna Nang Bule kana cangkeng lawan ngajadikeun Sang Dewi ngajengkang rubuh geus teu bisa ngajaga kasaimbangan badanna. Sakyukang. Pedang leupas tina cekelan disusul tajongan kana cangkeng sedak des. Jadah kurang ajar. Sang Dewi ngagero semu ngajerit nahan ka nyeri bari ngajengkang ka tukang terus rubuh ngababengkang. Sang Dewi beuki kahudang amarahna. Sabab mana geus teu sempat bisa ngabantu nu jadi pamajikan mangsa dirubuhkeun ku anu jilawan. Bari mancukeun tangtunganna Sang Dewa ngabangun pasangan. Muraleng ka Nang Bule terus nyarita. Kurang ajar. Si lain montong bakal ngarasa geus unggul sia Nang Bule. Dewek masih keneh mancuh dina tangtungan deui sia. Hartina dewek masih sanggup pikeun teruskeun ieu tarung. Kurang ajar sia. Si lain kudu ngarti kangaranan geus wani ngarubuhkeun pamajikan dewek nganu harti anu bakal dirubuhkeun ku dewek. Sumuhun manggawe teu langkung salila eta mah aa. Da ari abdi mah aa terus jelas. Saukur ngabela diri aa sanes bade nibankeun kanjeli ka sasama. Wah. Montong loba batot tadas ya kurang ajar. Heya. Jurela cilung Sang Dewa alas datar Majuna Rajang. Panarajangna jadi lebih garang. Karap yang bisa sagancang ngarubuhkeun nu jadi lawan. Orokai Nang Bule geus haga diri ti anggalna.
Panajang lawan lain bae bisa dibendung ditakis ku senjata suluh garingna, tapi panalajang leungeun kencanang bule mubus nyusup ngahantem dada lawan. Sok hiuk lapsat hiutang. Meh bareng jeung pedang lawan anu ngoleweng kagigir, harita panalajang leungeun kencanang bule ngahantem kana dada lawan. Sat hiuk cebrot des. Jadah aing kabedangan dewe. Aduh kurang ajar ieu si wawala. Sang dewa alas datar ngageronahan ka nyeri bari ngabangkeung mundur ka tukang sababaraha lengkah. Gancang sang dewa ngajaga kaseimbangan badana. Saterusna mancuhkeun tangtunganana bari jeung ngatur renghapan napasna. Sang dewa musilkeun paneutepna kanang bule bari ngomong sorangan dina jero hatena. Aram jata aing bener-bener asa ngimpi. Budak setepak seperti sinang bule boga kemampuan ilmu silat tingkat tinggi. Jurus pedang Bramasta anu digunakeun ku aing bangun gampang nakereran diibangan ku sinang bule. Waduh aing jadi penasaran. Kudu ngagunakeun jurus pamungkas mun kaya kieu mah. Sang dewa alas datar nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Bari musilkeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Kana sapasang leungeunna harita sang dewa saga diri pikeun neruskeun tarungna ngagunakeun jurus pamungkas pedang Bramasta. Ngejep seukeut kanu jadi lawan harita sang dewa tos nyarita. Ulang anggeuskeun ieu tarung sanang bule. Oh mohon mangga sur abdi oge mangga diantos kumaha saena aa. Dewek atawa si laing anu bakal rubuh ari jajaten. Mohon mangga bade abdi mangga ari tiasa. Atua age tong ngarasa kaduhung nya nya saupami kabeunangan ku abdi. Kurang ajar, dadah sia. Jurelat cilung kalayang. Sang dewa alas datar ngajurelat terus ngalayang. Nang boleh ngimbangan nuji lawan jirimna ngajurelat terus ngalayang. Dina kayaan pada tenapa kana lemah harita sang dewa jeung nang bule pada neruskeun tarungna. Kajadian anu lumangsung ngagetkeun anu ngabandungan sabab harita pedang sang dewa potong jadi dua bagian mangsa bantrok jeung senjata suluh garing nu digunakeun ku nang bule. Sauk hiuk lapsat hiuk beratauk tang. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna pedang lawan potong harita panerajang leung kenca jeung tajongan nang bule ngahantem kana anggota badan lawan ngajadikeun sang dewa cengkang ka tukang terus ngalayang turun ka handap. Maka debut rubuh sat hiuk cebrot des wah rubuh aing aduh kurang ajar. Sang dewa alas datar ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang ka tukang terus ngalayang terus koleang kebut. Sang dewa rubuh ngabebangkang maring lemah. Meh bareng jeung nang bule anu ngalayang turun napak kana lemah harita aya nu ngajuelat saterusna mancuh dina tangtunganana. Nang bule anu geus dibejaan ku Ma Ocoh ngeunaan ciri-cirina Ki Buyut wajah datar langsung bisa nebak eta jago koloteh tangtuna oge Ki Buyut wajah datar. Anu perhatian ke nang bule mah beungeut Ki Buyut wajah datar kaasup haseup beungeut siga anu talaseuri atawa haseum beungeut siga anu talaseuri. Kucem jeung sangar mun ceuk basa kiwari mah wajah dingin
anu pika sebelum teh Ki Buyut wajah datar musirkeun paneuteup kanang boleh betus carita. Si lain bener-bener lancang jeung kurang ajar sia. Wadin jeung kalibutan di pilempuran sia. Di sisi lain can nyaho cewek si Buyut wajah datar anu ngawasa ieu daerah. Aing hayang ngadengi ku sorangan. Reka mana maksud tujuan si lain sebenarnya, ha? Masih dina karakterna Ayang Buana Putih, harita nang boleh sikap jeung caritanana. Kacap tenang. Terus ngajawab bari malas tetepan Ki Buyut wajah datar. Abdi nang bule wastama Ki. Maksud tujuan mah tos didugikeun ka dewa-dewi alas datar geda. Nyata abdi teh bade ngabujeng kadang yang alas karoban Ki. Hoyong nulungan pun Bapak Jaka Wanara anu dicanaku Nyai Putih karoban Ki. Nyata kapadumukanana kidang yang alas karoban. Sakuduna si lain teu kudu ngapangkang kana parentahna dewa-dewi alas datar sia. Langsung ini tinggalkeun ieu patempatan. Sabab aing muarek ngicinan rek sahawai oge anu wani datang kadang yang alas karoban. Ayeuna aing rek nanya sakali deui naha masih kene keukeuh si lain rek kadang yang alas karoban, ha? Mohon leres Ki. Abdi mah tiasa dihalangan ku sasaha Ki. Sanaos kedah naon teh nanon ke nyawa ge paripaosna. Abdi mah memang tos gilig hate Ki, hoyong nulungan pun Bapak Ki. Mun kitu mah maneh sarua jeung hayang modar ku leungeun aing sareng bule. Maneh bisa jadi mampu ngarubuhkeun si dewa dewi, tapi kangaranan ngarubuhkeun aing. Eueuh ti dituna sia. Mun keukeuh peuteukeuh teu beunang di halangan, mun tong katuhung mun ku aing dipodaran sareng bule. Ngati sia. Mohon manggawe kumaha ati abdi mangilingan. Masih dina karakterna Eyang Buana Putih, harita nang bule sikap jeung caritanana tetap tenang. Terus ngajawab bari malas tetepan Ki Buyut wajah datar. Abdi Ki Lu balik sa ngomong teh, ha? Ki balik. Lain wae sia. Sok. Mohon ada kumaha atuh. Sakali deui abdi nami nang bole. Maksud tujuan mah tos dugikeun ka dewa-dewi oge. Katrukeun sakabeh kemampuan maneh sareng bule. Ku aing bakal dibuktikeun maneh kudu modar ku leungeun aing. Imbangan sia ilmu silat garang rangkuti anu bakal digunakeun ku aing sia. Loba batot sia, tada sia. Hayya! Jorewat cilung Ki Buyut wajah datar miheulaan majuna raja ngagunakeun ilmu silat garang rangkuti. Mangrupa ilmu silat anelanana. Sapasang suku jeung leungeunna put bet pilih kentik ngarah kana anggota badan lawan. Tapi nang boleh geus sagah ciri ti anggalna. Harita kecepatan gerakanana mampu ngimbangan panarajang lawan. Ngajadikeun satiap panarajang lawan ngan saukur keuna ka tempat anu kosong. Syukira plos, syukira plos. Sangeusna sababaraha kali nyingkahan panarajang lawan. Harita nang bule aya kasempatan ngabendung panarajang lawan. Bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Harita lumangsung saukiukiukias. Jarig-jeg. Ki Buyut wajah datar ngajarig-jeg ka tukang. Gancang mancuh ke di tangtunganana. Ki Buyut wajah datar jadi kageteun sabab kakuatan dada pangpendung leungeun nang bule
anu ngandung kekuatan talaga lapisan tetela mampu ngadorong badan lawan nepikeun ka ngacariju. Sedengkeun nang boleh saukur ngageser saeutik sukuna ka tukang. Ki Buyut wajah datar jadi panasaran harita sagadi diri pikeun neruskeun tarungna bari ngaroncatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Bari ngawangun pasangan Ki Buyut wajah datar terus nyarita. Urang teruskeun sia tarungna nang bule. Eueuh ti dituna aing make kudu ele jajatan ku budak kamari sore deui sia. Rasakeun sia nang bule. Kakuatan panarajang anu leuwih garang moal sia. Heya. Jurela cilung Ki Buyut wajah datar maju dina rajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan panarajang na leuwih dironcatkeun. Orokai nang boleh oge ngaroncatkeun kacepatan gerakanana. Lantaran nuju lawan teu ngagunakeun pakarang, nang boleh oge harita teu ngagunakeun senjata suluh garingna. Sapasang leungeun lain bae mampu ngabendung satia panarajang lawan anu datang, tapi dina hiji kasempatan anu hade nang boleh narajang leungeun katuhuna mubus nyusup di antara celah lolongkang lawan. Sok hiuk-hiuk panarajang lawan dipendung. Geseh waktu saling hapan mubus nyusup panarajang nang boleh bari harita keneh